Assalamualaikum. Saya agak sataacan orang diajar, hayu orang ngadua sasarangan, ngadua di kawitan. Pense, mihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dinten ieu hadir sadayana? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang salawasna dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Supados langkung barokah, hayu urang maosila Asmaul Husna. Asmaul Husna di kawitan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya. Sataacan urang diajar, mangga urang tinggal heula ka sisi kagigir di sabudeureun hidup bilih aya runtah. Upami aya canda simpen ka tempatna. Mangga. Mingon kamari urang diajar pangajaran naon kamari? Saila. Ngeunaan terjemahan. Terjemahan. Naon aya terjemahan teh sae? Terjemahan teh nyaeta proses alih bahasa tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atawa sabalikna, atawa tina bahasa asing ka bahasa Sunda atawa sabalikna. Saya pisan. Keprokula tukang Saila. Dinten ieu urang bade diajar pangajaran ngeunaan dongeng. Kantos ngadangu dongeng? Kantos. Dongeng. Dongeng naon ai dongeng? Saha anu uninga naon ai dongeng? Cung. Bram. Abdi Bu. Dongeng nyaeta carita atawa karya sastra anu sina pamohalan dina wangun prosa. Sae. Saha deui anu terang? Abdi Bu. Dongeng teh nyaeta carita rekaan atau carita hayalan di mana dongeng ieu teh diwangun dina wangun prosa atau wangun lancaran. Luar biasa sae. Saha deui aya anu bade ngalengkepan deui, Cung? Dava. Abdi Bu. Dongeng teh nyaeta carita rekaan anu kaasup kana salah sahiji karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Sataacan hidup sadayana panjang lebar ngaguar ngeunaan dongeng, mangga urang tinggal heula naon tujuan pangajaran diajar dongeng. Mangga tinggal kapayun. Tujuan tina ieu pangajaran dongeng teh ya. Melalui pembelajaran dengan model discovery learning dipadukan dengan model brainstorming, peserta didik dapat menganalisis dongeng sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Janten dipiharap hidup tiasa nganalisis salah sahiji dongeng turta engke tiasa ngabandingkeun eta dongeng. Sataacan urang ngaguar naon aya ciri-ciri dongeng, wangun-wangun dongeng, mangga urang tinggal pidangan dongeng ieu dipayun. Sareng sena hidup ningal pidangan nu ngadongeng tadi, kumaha kinten-kintena resep ngadongeng? Resep. Tiasa ngadongeng? Alhamdulillah sae pisan. Salajengna urang ayeuna ngaguar ngeunaan naon ai dongeng ya. Lajeng ciri-ciri dongeng. Aya nu terang ciri-ciri dongeng? Cung saha nu ninga ciri-ciri dongeng naon wae? Abdi Bu, ciri-ciri carita dongeng teh salah sahijina miboga eusi anu mangrupa hayalan atawa carita rekaan. Saha deui anu terang ciri-ciri dongeng naon deui? Abdi Bu. Mangga. Ciri-cirina nyaeta aya bagian pamohalana jeung asup kana wangun lancaran. Aya deui nu sanes? Abdi Bu, jenis-jenis dongeng salah sahijina fabel nyaeta dongeng sasatoan. Dongeng sasatoan teh palakuna sasatoan. Mohon. Aya deui nu sanes? Abdi Bu, anu kadua aya dongeng parabel. Dongeng kehidupan zaman biasa. Saha deui nu uningan? Abdi Bu, nu katilu nyaeta dongeng legenda atawa nu sok disebut dongeng sasakala.
nyaeta nu nyaritakeun asal muasal tina hiji tempat, barang, sasatoan, atawa tutuwuhan. Saya pisan. Aya deui anu uninga jenis dongeng anu sejena? Abdi Bu, nu kaopat aya sage atawa dongeng babat nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun tentang hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajana. Nah, leres pisan. Janten jenis-jenis dongeng teh nu kahiji aya dongeng fabel, anu kadua parabel, anu katilu legenda, anu kaopat sage, anu kalima mite. Nah, emut-emutnya sadayana ya. Aya saberiji jenis dongeng? Tadi hidup sadayana tos ngadugikeun jenis-jenis dongeng. Kapayuna urang supados tiasa ngabandingkeun hiji dongeng sareng dongeng anu sanesna. Ayeuna hidup ngawangun kelompok. Kedah aya genep kelompok, sakelompokna genepan-genepan. Tah hidup ayeuna mah tos ngelompok. Ieu kelompok hiji, ieu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, panungtung kelompok genep. Ayeuna hidup mangga aos ieu dongeng engke urang bandingkeun. Anu ku dongeng kahiji kaasup dongeng naon, anu kadua kaasup kana dongeng naon. Nah, urang dibagikeun heula. Sareng sena hidup diskusi kelompok. Ayeuna urang sami-sami pidangkeun kumaha hasil sawala hidup sadayana. Ngabandingkeun dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Urang kawitan ti kelompok hiji. Ngabandingkeun ngeunaan tema nu aya dina dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Mangga. Mohon Bu abdi bade ngadugikeun hasil diskusi kelompok simkuring ngeunaan tema dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Tema dongeng kahiji nyaeta ngeunaan asmara sangkuriang sareng indungna Dayang Sumbi. Sedangkan tema kadua, dongeng kadua temana nyaritakeun panempatan salah sahiji tempat. Salajengna ayeuna ka kelompok 3. Abdi Bu, abdi bade ngadugikeun hasil diskusi babandingan ngeunaan latar dina dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Dongeng kahiji teh judulna Sasakala Kitu Panjalu, latarna di karaton. Sedangkan dongeng kadua Sangkuriang Kaberangan, latarna di Leuweung. Mangga, nuhun. Salajengna ka kelompok 4. Abdi Bu. Abdi bade ngadugikeun hasil diskusi kelompok ngeunaan galur dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Anu dongeng kahiji anu judulna Sangkuriang Kaberangan, galurna mundur. Anu dongeng kadua anu judulna Sasakala Situ Panjalu, dongengna maju. Mohon, sae. Salajengna urang ka kelompok pamungkas, kelompok genep. Abdi Bu. Di dieu abdi bade ngadugikeun hasil ti kelompok abdi ngeunaan sudut pandang ti dongeng kahiji sareng dongeng kadua. Sudut pandang ti dongeng kahiji, sudut pandangna nyaeta jelema katilu, lamun sudut pandang dongeng kadua nyaeta sudut pandang ti jelema kahiji. Mangga, sae. Emprak sadayana. Sareng sena hidup sadaya diskusi kelompok urang sasarengan ayeuna cindekeun kaasup jenis naon dongeng nu kadua tadi teh. Anu kahiji kaasup kana jenis dongeng? Parabel. Leres. Anu kadua kaasup kana jenis dongeng? Legenda. Alhamdulillah. Upami kitu tangtosna hidup tos pada maham jenis-jenis dongeng. Emprak sadayana. Kanggo ngabuktoskeun hidup sadayana mampu ngabandingkeun antawis dongeng hiji sarta dongeng nu sanesna, ngabandingkeun unsur-unsurna sareng anu sanesna, ayeuna bade evaluasi. Ibu maparin waktu 10 menit kanggo kagiatan evaluasi. Urang ngawitan evaluasi. Salajengna mingon payun hidup kedah mintonkeun salah sahiji dongeng. Carana hidup milari dina internet, browsing, menang jenis dongeng naon wae, bade fabel, bade parabel, mite, legenda, sage. Nah, hidup engke midang sorangan-sorangan ka hareup. Kumaha pancan kanggo mingon payun ka hartos? Alhamdulillah, hatur nuhun. Para siswa sadayana lawungan kanggo dinten ieu cekap sakieu heula.
urang tutup wae ieu lawungan pangajaran dinten ieu ku ngaoskeun hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mingon payun urang tiasa patepang deui dina waktu sareng jam anu sami. Hatur nuhun sadaya perhatosan para siswa sadayana ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.